punten di dia aya lowongan pidamelan teu? Nya atuh Kang, atuh nuhun. Ayah hiji deui. Cobaan. Punten Kang, aganggu. Di dieu aya lowongan pidamelan. Abdi nuju milarian pidamelan ieu teh Kang. Ya, Bang. Kumaha nya? Nya atuh nuhun atuh Kang. Kamana deui? Capek ka ditu ka dieu euy. Lowongan gawe hese. Padahal mah urang ijazah teu goreng-goreng teuing. SD ge batur mah 6 tahun, urang mah 8 tahun. Tapi hese nahan gawe. Tapi aing moal nyerah. Aing bakal semangat nahan gawe. Semangat. Istirahat lah. Capek aduh. Tapi sugan di ditu aya euy. Tak ini cobaan sugan aya di ditu. Tah, dengan ieu aya tempat cuci mobil. Cobaan urang rek ngalamar ka dinya Kang punten, manawi di dieu aya lowongan pidamelan cik Tacan aya ieu, tacan aya lowongan. Oh kitu nya. Nuhun. Kumaha nya? Nya atuh nuhun tuh Kang nya. Mangga. Kayaan kampung urang ana sada gawat teh. Urang selaku RW di kampung ieu eueuh pisan keamanan. Ayeuna preman-preman teh geus loba pemalakan di kampung urang. Termasuk budak urang. Budak urang selalu we diheureuyan atuh ku preman eta teh. Ayeuna mah eudeuh neangan, eudeuh ngarekrut hansip keur ngajaga kampung RW urang. Ada Jang. Mohon, teh beneran pisan. Cakeun Jang. Alhamdulillah. Naon Pak RW? Kieu Jang. Jang di ka mana bieu teh? Oh ya biasa we yang sawah, yang balong. Oh, nang sawah. Lain Jang euy. Di kampung urang teh enak teh ke guncing loba pemalakan Jang. Naon kuncing? Kuncing. Iya kuncing we. Eta mah gunting atuh Jang euy. Tong heureuy Jang. Iya segitu Pak RW. Iya teh aduh. Ada tiris. Sarua Jang. Kieu Jang euy bapak teh. Pak RW teh butuh keur keamanan. Nyata hansip cik pandangankeun lah. Asa sugan aya tuh abi bade ka ditu heula tuh kami aya cuarang ka dieu ku abi nya tah kitu Jang langkung sae gitu mah Jang ya tuh parwe abi bade ka ditu heula nuhun atuh Jang atuh nuhun nya ya sami-sami ini jero-jero teuing ngorong jong-jong enak malah keun da aya si Ujang bieu nu neangan hancip mah ayeuna mah urang tinggal naonnya ieu tinggal ngalamun deui we enak mah astagfirullahaladzim nah hari budak urang ka mana teh tadi ongkoh balanya diseti teh tapi waya kieu
sama si kene can mantau kene wae asa hariwang ieu teh sok sieun we aing mah euy bawa-bawa di tepuguh kieu Kemana Neng? Kata awewe juga segitu tapi dah penasaran karek ningali udah kah. Woi, ini apa nih? Selain ke mana? Ngomong. Aya naon, Minta duit. Rokok beak. Aduh, tong boro duit. Abi teh ayeuna teh keur milarian damel hese. Abi teh gaduh pisan. Tuh. Kurang lain jelema bodoh. Panyanean gawe ka tempat nu kieu. Nya tos milarian damel, abdi bade uih lewat jalan dieu, Ieu mah wilayah urang. Atuh kumaha atuh abdi teh gaduh tos ieu atuh. Kayak ngaliwat ka dieu. Nya, Minta rokok. abdi teh gaduh, aya manuk sae, Mana? Tah. Dang. Kurang dipegat preman euy. Wah, itu pasti preman anu tatoan sih anu video tahnya. Ini ku tato euy. Terus ya orangnya pernah di dinya mah. Bae ka mana tuh ayeuna? Ke urang teh nyangan gawe teh euy dang euy. Cik atuh dang tulungan urang euy. Ka itu ka dieu urang nu narima euy. Air kebenaran bisa nih mah urang pangijeun maneh. Rezekina maneh meureun mah. Geus ayeuna mah kieu susulan si RW tuh baru itu, tah tadi teh talatah ka urang. Jang pangneangankeun ieu cenah daek jadi hancip. Pangpangna eta teh di kampung keur risuh loba kejahatan cenah ngomongna mah. Jadi kana mah datangna ka ditu. Bener ya dang ya. Urang mah cara bohong gitu kali itu urang. Ieu itu. Ka urang atuh ka itu dang nya. Sok. Mudah-mudahan ya. Bener nya dang. Juga itu. Si Dadang benar ketua RW butuh keamanan, butuh hansip. Tapi cobaan kurang didatangan ta RW teh. Urang mempeng gawe baik jadi hansip ge lah.
lah Jang. Jang, cari Jang lah. Sanes kieu PRW abdi bit pepenak sareng Dadang. Saur Dadang PRW ngabutuhkeun tenaga keamanan nyaeta hansip. Abdi bade lah wios lah. Sangem abdi PRW. Leres gitu Jang. Eta teh si Ujang Dadang teh memang ku sim kuring di piwarang milarian. Mau hansip keamanan. Atuh kelarasan PRW abdi nuju teu aya damel. Kinten-kinten PRW. Iya punten nya gaji sabulana sabaraha gitu PRW. Kieu Jang. Ari PRW mah ngan saukur bisa ngagaji sabulan teh 850. Eta oge ningali heula pagawean Ujang kumaha sapopoena menjadi keamanan teh. Atuh PRW 850.000 mah atuh abdi mah kumahanya. Abdi ge kapungkur didamel di pabrik PRW gaji 1.200.000. Atuh minimal PRW ngagaji nu aya juta-juta we gitu PRW. 1.200.000 ada berat oge Jang euy. Geus lah enak mah kieu. Kumaha lamun ku Pak RW digaji 1,5 juta. Daek tuh. Tah gitu PRW 1,5 juta abdi setuju. Iraha atuh abdi mulai dinas PRW. Geus lah Jang. Isukan maneh digawe geus teu kudu make tes segala rupa. Pokona mah maneh isukan datang ka imah Pak RW engke seragam dibikeun. Ya, deal berarti nya 1,5 juta nya. Deal. Tuh, Deal PRW 1,5 juta. sok enak gerak balik. Urang lieur ngabandungan maneh ngobrol. Oh nya atuh PRW gitu mah. Oh, sok Jang. Omatnya. Uing heula. Omat isukannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asal lieur urang bieu ngobrol jeung calon hansip. Digaji ku dewek 850. Ngadon menta 1,5 juta. Daek dia tah hansip. Ah, lieur. Geus lieur keneh deui wae. Dadang. Kumaha si Dadang? Keur mah hulunya li tidak gor. Pikiran si Eti can mantau keneh wae. Salah lieur teh ya, ieu poe ieu ya. Abah, tadi Neng pas balik di pasar di jalan diheruyan ku preman Abah ih. Preman mana, Neng? Sok ngomong ke Abah. Preman nu mana? Da apaleun meureun Neng teh anak RW. Eta Abah geuningan apa teh Abah si Sodikin anu beungeutna teh pika sebeleun, anu tatoan dengan ta eta. Oh, si Sodikin. Geus ayeuna mah Neng tong loba kasieun. Lantaran tadi aya anu ngalamar dek jadi hansip. Ku Abah titah ngawah Neng kemana-mana. Nya. Nya atuh kudu kitu. Masa si Sodikin keun Abah. Muka hareup nama. Kalem. Yeuh Neng, enak mah geus sore ah. Abah tadi Neng capek, hayu enak urang balik. Ya tuh Neng oge kan rek masak Oh. Abah.